Wah, lo kita kapek. Goblok kan sekarang ku aing. Sok siat make. Mang request lagu itu Mang hiji sekali Mang Lagu naon atuh Isong liwat. Isong liwat Mang. Isong liwat. Apal euy. Song English sing liwat mah. Isong liwat. Kaseu. Ku sih ngomong ya tuh masuk bro lah. Urang teu bisa gitar na. Kadang urang mah tukang na. Gitar mah. Sok. So. Deka. Tukang na. Ieu tukang lain ya. Tapi nah bener. Tukang na. Da moal geunaheun ieu mah. Teu. Ieu na ompong hiji. Ompong cara naon atuh? Cara Nah, isong liwat. Tuh, tegelahin ya. Ya emang kudu dikasampingan heula ya. Kudu dikasampingan heula. Salah tuh. Tapi bener Dikasampingkeun. ke samping. Main gitar kasampingan lah ya mah. Jadi ini kumaha teh teh? kumaha tuh ya rencana ieu geus. Terus kieu mah nyata ieu teh keur ngarep-ngarep angin. Tapi nu sakedeng deui sih angin mah. Kedeng deui enak bulan sabarana? Bulan 8. Sahajo bulan 8. 10 meureun. Ini teh Oktober lin. Lah 10. Oh heeh. 10. Jadi Sok bulan sabaraha ya angin? Jadi sebenarnya sedang itu ngagunukeun bahan itu. Kayak bajar cenah. Loba cenah bahan teh ditongoh cenah. Orang ini semua sabar hiji meureun bahannya. Aya kemudian ari karek 5 genep mah gitu. Tangkal naon? Tisu biasa yang kolecer. Ari ceuk kolot mah nya ngabejaan ka urang teh fungsi ya. Nyieun kolecer mah cenah nu alus mah lain tina tangkal tisu. Ya Tangkal naon? Kecentek. Ya kejadian siri cem. Kata kecentek. Eta itu segede kumaha. Ya. Iya. Metik meureun santai mah. Nu badak beanganana. Di mana di mana? Oh matak jadi alus eta ku esen. Itu ku esen na. Eta matak jadi alus sama Tapi jang. nah bener. Kecentek. Sok teu kepikirannya Berarti nyen kolecer mah alus kena bahan hese. Bahan nu hese. Kolecer. bahan naon atuh nu hese. Ya tak centek teh ya meureunna. Pan loba sih centek mah. Oh, Nya. Bahan naon nu hese. bahan bangunan. Loba di material. Loba di material. Bahan kolecer. Heeh. Nu hese mah bahan kolecer. Teuing tang uing mah teu kepikiran teh. Wah, lo kita kapek. Goblok kan sekarang ku aing. Aduh. Gambar aja teh. Dasar ucingan teh gopet. Gambar aja Hah? Ngira ngopinya. Eta kopi harapan. Piwet teh nya. Kuduna Oh. Eta dut. sok tampang ngeunah wae nya. Mangga. Allah Rabbi. Halo. Gusti Agung. Nah eta Gusti make nu si Agung sok. Kumaha mun si aduh. Iraha Gusti nu sobur, Gusti nu aduh. Nah nu si Agung mah eta Gusti sok. Urang ganti yuk ngaran kok Agung atuh. Iya. Maneh we amung. Eta tarucinganna atuh dul nu ecreg. Teu naon atuh. Nah, ya misalkan ya misalkan. Kumaha. Maya teh ya Kela udah lah kayak. udah bisa meureun nyot udud bari ngadengekeun oge da moal matak Teu padeung. bisa. Pan sih ieu mah. Jadi leungeun ejeung ceuli teh nyambung gitu. Jadi lamun leungeun gawe ceuli kitu nya teh. Sok. Topi we euy. Topi
yang kurang naon kupluk kayak gitu. ya teta pantulan cahaya terdekat dia tanyina teta pantulan cahaya Aing geus ganti jang ditutupan naon. Karek sadar mah. Sarua karek sadar. lain asa selam gitu orang nama kabar Lain paingan di tadi ngaliat teh aya ka belahdinya. lain orang teh Seram. Seram. Jadi mah. Amal teh ieu. Kakasepna. Amit baca dede ala wakat nah, jadi pohon dia tertarucingan aduh kita berpacu dengan waktu ya guys. Iya. Kayak bayangkan ini sebalikannya kena bayangkan Bayangkan naon. antara maneh nya do Nya. maneh bud maneh mah tong ngiluan maneh mah maneh tong budak-budak kene budak kene. Di jero ruangannya mah marane teh sorangan-sorangan tapi Bayangkeun heula. Kela ngopi heula. si goblok hayu make heula tong sok siat make bayangkeun ya ngaji ruangannya yo ngaji ruangan Itu ngabayangkeun tita. bayangkeun heula nang dope penting mah cara Naruto ya bayangkeun ngaji ruangannya yo di jero Kela budak kayak mimik heula tuh teh dayakeun heula memang ngabayangkeun yo ngaji ruangan di jero luhurna teridak nya didak luhurna teh terus buku gigir mah temoknya hanap di keramik gitu nya janelaan pantauan mana keluar jalan mana sok pikiran pikiran nang 20 teng ewang mah pikiran heula kumaha itu kumaha mereka di jero ruangannya Iya yo teh jawab apa pikiran heula? jawab beri pikiran kae teman kumaha we di jero ruangan pokoknya namanya mah teh luhurna teh didak digira bung 10 di temoknya anaknya geus bogoh tah di keramik janelaan pantauan posisi mah di jero di ada keluar jalan mana sok arimutan heula ngobrol heula mana mikiran atuh doang ngobrol aja kieu Jalan mana tuh keluar? bener terus sana dipaikiran mana ulang tahunnya ulang tahun nya cicing jero mana keluar jalan mana dek oge mau keluar pemutihan atuh lain kita tarucingan urunan kenaon atunya sok Jalan gigir panu di tembokna karek gigir jeung gigir hungkul. kabeh di temok nyata pantauan janelaan ya kan jangan luhur pan si anu ngaduk lage kenek lage tukang abah noin Jalan si mana? acun dah kerjalan di jalan panto atuh pak nu pantauan nu janelaan nu jalan panto sekolah jangan janela pantauan nu janelaan ya Jalan lolongkrang bisa. lorongkrang sekolah lorongkrang usia taluk atuh taluk Taluk semua. taluk Taluk sok. ya pula kopi Tong ayahan. taluknya Taluk lah. Taluk mang taluk. kering ngeliwat ternyata berbos kayak itu da pantauan janelaan lawang mah aya keneh sok ya Pak di bangunannya dudak kira di temok di jero mana tanya Pantauan. janelaan Janelaan. da menyebutkan lawang panto lawang janela Tapi sering ngeliwat kan di pantauan tapi nah kumaha coba anas di pikiran orang telah tertipu Seboga itu taruh. Ucing naon sok ucing-ucingan. Boga eta hungkul. Boga eta hungkul. Hiji dina. Ngan eleh. Eleh. Kuno haram leuwih haram mah. Eleh gitu. Ku bapak nana. Eta masih nyareuna bapaan. Nya bagong deui. Ayeuna kabar berita buaya kumaha kabar berita buaya? Jeung cenah kabarna tuh teh. Kumaha teh di deui non? Ai kamari mah cenah mah. Lain buaya eta. Buaya Uing mah.
Lu ya darat nu ngable murid teh ani. Oh, nu eta. Jadi maksudnya orang mah nanya kita teh telek-telek teh juga si Akang paledinya gitu maksudnya. Sok telek-telek tina buukna, tina janggotna sok ya. Tapi lamun namahan deui mah umurna saeutik deui we. Heeh. Dua deui we dua. Sok Muda ini mah. bayang jom ku sararea jom. Da telek-telek masih. Masih muda ini masih muda. Telek sih gak. Oh ya nah we da mah di warti didinya. Astagfirullahaladzim. Ari nakol Badung sabala warnanya. Tilu warna apa ti jerona? Di luarna atuh da ti jero mah hese meureunna. Gigirna atuh. Digigir. Ti jero ti luar. Di luar. Ti warna. Heeh. Non hungkul warnana sok. Merah kuning hijau. Eta nih apa? Merah kuning hijau. Tuh taruh tinggal. Ya apa? Dalam tuh. Dongeng atuh. Sok dongeng. Hiji carita anak Incu Adam dilahirkan sama eta dikamikeun eta nih kan di Dinya caritana. Sok atuh dongeng. Nah, samping keuning tah. Geus make berno marada mantes. Teknik kopi bakal ulahan itu. Jelasna. Keurageun ingat dongeng mah. Osieuna teh. Ke heula. Judulna heula naon? Kira bisa mikir. Mikir. Aduh, aing itu kalau kata bahaya. Hirup teh. Iya mah aya kisah cina anyer. Kisah sok. Ari anu duaan mah geus pernah ngadenge gitu. Si ieu tah geus pernah ngadenge. Heeh. Oh di balik layar geus pernah ngadenge. Maneh? Itu tuh jeung saadul tampan serangan teh. Jangan denge. Tampan bagaikan Dewa. si tampan cek inungna. Tinggal cek kotor mah. Aya dua santri. Ini beda lemur kan cuman tetangga lemur gitu nya. padeukeut. Pada ke salemur. Henteu salemur kan ada tetangga lemur. Mas santren sakobong caritana mas santrenna beres tah cerita mas santrenna teh. Jeung juga mas santren. Nyapan carita ngaranna ge dongeng. Carita ngaranna dongengan itu dia dongeng itu kayak tatar bucingan deh. Nah dongeng oke. Nah dongeng. Caritana teh dua eta teh jadi ajengan dua nana. Ngan nyata nu hiji tanpa daksa, nu hiji mah normal. Nu hiji mah dengklang. Awakna apa ngadengklang? Keun bongkok ngadengklang gitu bongkoknya. Ngadengklang mah kieu bantanya. Ngadengklang mah tukang. Lain kabayang mun ditanyakan gue mah. Nyata. Kadang-kadang lah ceritana tuh kalau nyata sok motong. Kieu deui atuh. Tang silila meureun teu panggih ieu nya. Nu dengklang teh rek anyang, nu dengklang teh. Kanu babaturanana nya tanu normal teh ya. Bejakeun lah siaman gitu nya ajengan yaman. Yang udang kelang teh ajengan yamin. Nah tanya. Jadi yaman yamin teh nih. Da pedah padeukeut teh lemurna. Yaman yamin. Teh si yamin teh nya ajengan dengklang teh kanyang. Ari si yaman keur ngadaweung dina golodog tajugna. Da si imah teh modelkeun deket sawah gitu nya. Pas tengah-tengah ngeserek nepi lah geus katempo kunu ieu teh kunu keur ngadaweung teh baturanana dor meureunnan ngeleuweuh hayang nyebutan tapi teu wasa.
nyebutan dengklang piraku nya. Da langsung nuju kadinya pasti bakal langsung amakeun. Kumaha carana aja yang nyebutan tapi henteu pok kitu. Cek baturna teh. Cek siaman teh, cek siamin teh udah dengklang. Cek siaman teh. Badua sia. Tah, cek siaman teh. Mendung. Tah, kakak kitu ngaleuwahna teh siaman teh. Kadengen ku siamin ya. Mereka yang ke siaman teh. Ngaranna langsung nempuk ka langit. Makanya kekeluhan mendung si jelema teh. Detina kumaha? Da caca panas. Henteu waka langsung lempang, teu waka langsung nyamperkeun eta ka siamin teh nya. Dipikir heula. Nah, ari silai. Aing keur carita tempo deui. carita teh. Karek cika panas di luhurna. Panas. Pan bingung bernya, pakai nyebutkeun mendung aya cuaca panas. Si horeng merenang kumaha teh. Di pikiran we duh lengan bae jeung ngaradeg di tengah-tengah jalan teh da nagalengan nya sawah. Kayak pikiran. Ari mendung teh naon? Mendung. Ari mendung teh di payung. Kang ngaranna di payung teh pasti erek hujan merenang cenah. Ari kang ngaranna hujan pasti ngadingding. Ari nu ngadingding teh berarti di ruang sibah goy nyebutan ka aing dengklang cenah. Tulus eta jelema nganyangna. Balik deui. Siamin teh tulus tanya nya si aman teh nya. Geus deket, geus katempo lah. Palingan oge kana 10 meteran deui. Caritana balik tanya. Ka imahna. Ciai Yamin teh ajengan dengklang teh. Tika ngagorohan. Ka santrina da bukan santri teh ada jadi ajengan. Eta oge. Barudak sok ada rieu, tika ngarariung aya naon mama tah. Tika dipilihan nu baradag hungkul santri teh nu garede. Tika kapilih 5an. Cek si ajengan dengklang teh nya tak si Yamin teh. Cenah juk barudak ka itu pangalakeun monyet. Jang naon mama ngarala we ka itu. Cari kata init ngarala kita menang hiji nya ya tuh kacanya mau seri pan mana mah geus nyaho caje tong seri ieu masuk ngapeskeun aja mah kitu Terus kemana teh? nah jadi masuk tong seri lah Karek tika monyet. karek ka monyet Sok. Kudu di Bandung. karek ka monyet